Ya Jang, sebenarnya bapak teh boga bebene. Kajinula dikawin ke bapak. Nya aja nari gelis mah. Eta sih emak kumaha? Ya kan emas yang ngomongna ari ke Arab, sama ari ke aing teh. Aku aing sare ulah penting. Kasepian meureun aing. Ya bamun emas ya sare berdua jeung aing menangkep teh lain hanet deui panas aing. Ya, kadang-kadang. Orang teleponnya lah ya. Bisa sama di rumah. Ya, iya saya sih nelpon. Nama tuau ya, jika na lain di kontak aing ya. Sedang orang angkat dulu. Halo, Halo. Isa. Iya, orang Aldi. Hah, saha? Mang Ujang. Aldi. Nah, Mang Aldi. Di imah tuh. Dia orang naik ke imah. Hah? Mereka imah. Daguannya di dingin ya. Kadang kayak orang kadinya tah, tapi kadang. Ulah poho mau kopi nak. Siap. Daguannya. Ayo. Gaya tungguan ya jeung budak ya. Dua anak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raya. Siapa nelfon tadi? Biasa baturan lama bapak orang jauh hari kadieu enak kedeung ge kasep pokoknya mah Gitu. iya ya gitu tempokeun aing kayak kedeung datang Atuh. ayo Aku kok Set. Assalamualaikum. Jaga. Pan CS berlaku apa ini? Yang Saya anak Muria Al Gibran. Karena gede dia. gede ka indungna. Eta kumaha kabar namni Jojo teuing eta gawe di Papua. Kagok teuing gawe di ujung tai gawe mah. Ya kabar mah. Alhamdulillah cager wae. Ya cuma itulah. Ah, Gitu gawe mah. cocok. Dia ngadon gitu. Itu ngadon. Iya ngelap tutut tuh gitu. Buset, lain mawa tutut nanti panti dicecot-cecot. Ngapain mangen tuh. Eta Bismillah tak amplop. Kumaha kabar? Nah, betul iki ya para rusing aing dah pemajikan kemari ke Arab deh aing. Kemolor ulun nangkep deh aing. Ke Arab. Enak kayak baru udah kumaha tuh. Nyakeun deh lah. Kita tadi orang pesen naon? Kopi mawat teh ho. Pohor. Ye, coba. Jangan itu ka dapur sugan yang siap. Boga selap-selip di kutang. Siap, laksanakan. Siap. Bol-bol hayam atuh di kan bulan. Kabeh akan nih mah. Orang-orang balik nangis sebulan kamari. Siapa tuh dah dia nih mepet menilila ka dieuna. Orang kan sempet ke dia teh. Aing teu boga duit, aing tuh budak yang nusu, aing beri susu mbak sapi. Eta kumaha ceritana indung budak nek Arab gitu. Ya betul gitu aing hanyaman selingkuh aing teh dahulin micet aing. Gitu wae tiba heula si eta mah perubahan. Bosen teh atuh da indungna budak mah panas. Naon panas? Ya panas bisa awak-awak teh. Buset. Apa meureun indungna budak bentukna kos kumaha. Pentingnya Nah kumaha sih? nya tempos ya mun ka dapur ke sok aya pantinen dan beas. Buset, eta mah gendong beas we itu. Nu kitu we kos kitu rupana. Lila budak teh neangan kopi di nu kutang teh sugan neangan di nu jero boolna indungna sugan. Cuma kuroan heula tah. Jang. Weh, ini gila ini teh kadenge sugan ieu. Yo tah kopina lah. Goblok teh aing tadi ninyu heula. Ya. Aing neangan kopina. Kebetot susun lagi. Matotan susu man. Aduh. Coba orang rasaan heula. Hambar euy. Anjing hambar euy gini aing minta besekan itu. Sakege aya. Ngeunah teu?
lumayan. Aduh, udah hasilnya. Udah mah. Orang iya gak secowan. Nilai goblok aing janaka. Iya, kan jauh sama gawe di Papua. Ya. Ari eta di Papua. Tah oleh tadi teh sugan mau tutut atuh. Bola ayam atuh numbul-numbul. Sama pemajikan aing ka Arab sama kawan. Iya, non selingkuh. Nih guli semua final gitu. Bola gitu ya. Bisa dah. Apal deh gitar Spanyol. Set ya. Itu Eta kayak budak mana sih? hiji ngadukung ka aing kan tadi nu kopi. Jadi aing nu sok murak wae teu ngadukung ka indungna. Dikawin beneran kayak amonita ke Arab. Sugan gitu dikawin ya modal mah. Ya sugan dikiriman ke gunung budak langsung kawin kayak diundang-undang ke Papua. Ya eta calon dikenalkeun mah ka urang mun eta pamajikan ke Arab. Yang kayak dikenalkan di sing bawa sia tuh dah. Wah, iya kan kita CS kan. Oh, oke ya. Oke, eta indungna budak ngangkat ke Arab ya. Oke, orang aing antir orang tadi itu sugan sia wow sugan gitu ge aingnya. Siap. Deket deh mana di iya Papua Nugini. Yang coba itu pang mindahkan motor bapak turan bapak itu kehujanan. Ya tuh. Ya, itu sebenarnya balik ke Pangendong. Endong lah hujan kieu. Ya, geus ngendong itu hujan nepi ka ditu oge bucis. Karagok. Ya, rek sare di mana di kandang embe apa di kamar? Kadang dewe Oh, kandang embe yang kakihan. nyanet. Oh, syukur atuh ai beki kambe.